Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Zara Sista ti kelas 10 IPS 4. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babat Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kaksateana. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus karamana unjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan, hayang tarung anu jajanten tapi teu aya anu bisa nandingana. Ngadangu kasaruan putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyawuran para ahli nujum karajaan. Menta bong bolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kaksatean Kean Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabehanana ngabige teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki nu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kaksatean tuan putra jauh pisan eta jalma teh ayana di negeri Mekah ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik naor. Aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngileusna. Ti harita Kean Santang teu ngeunah cicing, hayang geura gop patepung jeung jalma nu ngaranna Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajanten. Hiji waktu Kean Santang pamitan karamana Prabu Siliwangi sejamiang ka negeri Mekah. Rek nepungan Bagenda Ali. Saanggeus diwidian kuramana gejrik bae anjeunna angkat ti Pajajaran, lempang wulon muruk halebah panon poe surup bubuhan jalma sakti. Lumpangna teh napak kancang nyaeta lempang dina kulit cai. Nyaak gancang ka ditu kakulonkeun barang nepi ka negeri Mekah. Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur malong, neges-neges kanu anyar dateng. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali," cenah. "Anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajanten." Kitu. Yu atuh tuturkeun aki, cek eta aki-aki ngajak indi ti dinya. Kean Santang nuturkeun, tapi kakara oge sabaraha lengkah, aki-aki teh pok nyarita, itek aki tinggalin, cik panyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek menyokotkeun itek. Ari itek si aki teh nancep deket tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasa beut pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas angger bae teu kacabut. Kean Santang mapaatkeun ajian, nyabut deui eta itek satakeur tenaga. Eta pisan, aneh pisan lain itek anu kacabut teh tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu unggal manehna nyabut sukuna kalah beuki mabes. Kean Santang geus ngoprot kesang itu angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-akina nu boga eta itek teh tetangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigiran, "Saha saena Andika teh Ki?" cek Kean Santang. Semulungse si aki ukur seuri ditanya kitu. "Nya, kaula anu diteangan ku Andika teh. Kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rumpuyak bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedekan Bagenda Ali. "Kaula taluk kesumrah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," cek Kean Santang. "Heuk, tapi Andika kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam." Walon Bagenda Ali ti harita Kean Santang asup agama Islam serta terus guguru ngulik babagan agama Islam di negeri Mekah. Saenggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka negerina Pajajaran. Ku Bagenda Ali di widian kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekalan ku Bagenda Ali, nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran, nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu karesaeun ngagem agama Islam. Dibarengkeun ku
tara prajuritna Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakiluduran Garut. Cek sakaul di didinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna mindang rupa jadi maung. Cekap sakitu anu abdi tiasa dihaturkeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.